Islam kudu terus baik didakwahkeun ulah eureun-eureun dakwah menang jeung teu menang mah lain urusan urang dakwah mah terus teu meunang eureun urang dakwah sekemampuan urang geus urang lamun hayang salamet catat di jero hati siap aing saumur hirup dek jadi dai dakwah minimal ngadakwahan pamajikan heula urang datang balik ngaji neng diuk neng non kaji kita dakwah ke haji ku kiai ngaju memeh ka batur neng heula ulah kakak neng bapak haji bae heuanan dakwahan suka batur we ngadakwahan berjamaah heula tuh salat tuh bener tuh HP ulah boga kan nyorocosan sia tuh kadawaan pamajikan mah emang kumaha gitu beus tengah eugeug coba dawahan pamajikan emang gitu je kuru ku kuruna tapi sumutna mah bodek jelema nu bisa ngadawahan pamajikan lulus saha nu bisa ngadawahan pamajikan mal bisa hese aja nu rumah seseweh ngadawahan pamajikan ayo coba dakwahan loba nu pepegatan kita teh gara-gara dakwah. Dakwah. Aduh, masyaallah. Sabaraha urang anu pepegatan tuh. Pamajikanna nongton TV beti isu kurus dohot nongton teu urusan salaki. Ya otomatis salaki kan dakwah. Men, atuh nongton TV menonton TV bet tapi kudu aya waktu loba omong lah. Waduh. Cak salaki na pohara ieu orangna. Oh, nggak sepoe dua poe kan 3 poe saminggu makan kesel. Iya urang rumah tangga tuh kumaha, manya teh urusan. Emang kunaon? TV bet tapi kudu aya waktuna. Ya. Ieu mah rame acarana, ke mun geus rame. Dikira hate ramena, engke. Ieu mah bersambung. Wal bisa. Hese ngadawahan pamajikan. Lamun teu nyawa cara tapi lamun nyawa cara mah babar cokot duit neng no paruman TV trek mana ye di mana eta kak sudah loba nonton TV aman eta ngadawahan pamajikan hendak salakina kudu pinter deui namun teu pinter salakina wah atuh bahaya beak ka kolor-kolor nya. Oh. Jadi kudu make taktik. Iyalah salila hirup urang dakwah ayo bae ka dakwah ka pamajikan ka anak sing halimpu di keluarga terutama ngadakwahkeun supaya daek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna selama qabla al-ikhtiyari imtanarik Zaid anu memang kudu dikenakan sanksi nu bakal dikenakan salah sahiji sanksi qatlan rikon manan fidan tapi ternyata Ki Zaid dak dumadak menang hidayah asup Islam qoblal ikhtiar memeh dipungut memeh dipilih sanksi-sanksi nu tadi ku negara maka imtan ar-riqaq teu meunang dijadikeun kaula jadikeun abdi teu jarau urang mah nyaritakeun abi teu paham pan. Aing anu masantren mah pan paraham mun mondok mah nu masantren paraham teh carita kaula carita abi da anu teh tadina sakola bae mah mal paham. Teu ngajina mingguan bae kieu ieu. Anu memperhatikeun mah rada. Atuh pan anu di luar mah ngaji teh ya babagi jeung tukang uduk. Celi ieu ka uduk, celi ieu ka dieu.
atuh pan teu jelas. Lah cenah kiai asal hadir kumaha sia bae. Tapi kadang-kadang nu di luar lebih cerdas dibanding nu di jero kurang heran. Heran tah. Pirakuna. Sia mah telok mikir bu ngaji. Di luar mah kadang-kadang malah likir loh pertanyaan-pertanyaan jahe iya aku nu di jero mah kos kitu tah. Komo nu deukeut bae geus. Teu beres lain ngaji. Emang nu deukeut mana ge ulah atuh pokona saya bae. Lain ngaji jangan mah. Ulin. Wa idza batala amanu rijalin di mana-mana batal keamanan lalat lam yabtul amanu nisaiun teu batal keamanan awewe lamun lalaki-lalaki nyeun gerakan-gerakan makan sehingga nyana merangan umat muslimin anu kena sanksikan lalaki anu merangan ketika wanita-wanita tidak turut serta teu ilu berperan atuh teu batal keamananana salakina dibunuh pamajikanna mah tetep aman henteu disadaun kompetkeun sakopet daunkeun henteu dirut salakina bunuh pamajikanna bunuh ulah nunyeun kesalahan bae jadi akhirat ya kos gitu urang suami istri salakina ka neraka atuh pamajikanna mah bener tukang ibadah atuh ka surga mentak aya hiji awewe kula mah meringkak bulu ngadenge ibu haji keur iman teh haji kuari geus haji bangunna ibu haji mah ieu dicandung tenang belah atuh dicandung mah geus tulisanna ti Allah masyaallah. Eta maksudnya itu hebat amat awewe. Ke ibu haji bisa tenang itu lah tuh ngaran-ngaran awewe memeureunana jadi candung mah wajar. Tuh balik ka dieu meureun salaki bibi, ai keur di luar meureun salaki batur, atuh lah riweuh-riweuh teh ya Allah. Teh ku hebat amat eta. Mantak bibi mah cenah alhamdulillah ya jadi lintu bae awak teh teu dipikiran. Sakiran teh. Lah gitu sabaraha poe keur jadi salaki batur ieu. Ya ika bibi atuh balik diurusan jana ku bibi masyaallah bi eta boga pikiran pas kitu kumaha nah geus anugerah ti Allah meureunana be asana saumur nyunyuhun hulu kakarak eta teh mangge jelema kos kitu teh maharaja teh mah masyaallah kan be pan salaki bibi mah kadeuleuna tilok salat ajuk salaki bibi mah pan sok judi janu kanyahoan ku kula mah ieu salaki bibi salat tilok judi mah osok mabok malah mah ieu teh urusan nyana teh mah urusan salat mah urusan nyana ka Allah cenah deuk salat teh teu bibi mah urusan nyana teh mah segala deuk judi deuk naon urusan nyana teh mah mabok urusan nyana kan almun balik urusan bibi ngurusan salaki atau urusan mabok teu salat teh urusan nyana teh mah geus bodoh bibi mah tuh tenang-tenang bae anu penting bibi mah ngurusan aja bibi salat tah mantap teh jelema kitu ya Allah ya Rabbi teh mah beuh meureun bidadari turun teu dikayangan meureun teh eta ku hebat pemikiranna masyaallah garib nah ieu keur carita atuh di akhirat teh misah salakina tuh kejebur meureun ka neraka sesuai jeung maksiatna cak syariat urang ngahukuman kitu teh ieu mah heula keur carita syariat baheulanan adapun pembuktiana mah wallahu alam nya ngan syariat seperti kitu janji Allah pamajikan anu sakitu solehna meureunana nya mah ka surga ji eta tah kan hebat eta kos kitu ada ya ada salakina bageur jasa salat puasa zakat terus ngurusan pamajikan tapi pamajikanana kapan selingkuh bajeng batur aya pamajikan nu selingkuh bajeng batur ditanya nah eta pamajikan lah itu urusannya lain urusan nyana atuh diurusan ku mamang geus dinasehatan geus naon wah geus beak diajak ngaji segala tapi kitu bae aja kumaha tuh tah ulah geus urusannya diajak ngaji geus dinasehatan geus teu dipegateun atuh butuh anak panis ayah jelas ternyata urusannya harus atuh berbagi ke di akhirat tangge
Majikan urang ka neraka, salaki ke surga. Pan eta ngeunaheun tah. Pan nu ngeunaheun mah urang hirup di dunia babarengan, di akhirat urang teh ya engke gegencengan. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim teh urang silih cekel. Masyaallah kan ngeunaheun neng, alhamdulillah urang salamet teh. Pan beuki leutik bae cenah ieu jembatan ka hareup mah. Aduh, kakak ge sarua beuki leutik bae. Ya Allah ya Rabbi, takkan nginahin lamun urang babarengan ka surga pamajikan urang anak. Ya Allah, nu dipake ka sedih brus asup ka surga Firdaus bareng aya kabeh sa anak saincu saminantu. Ya Allah ya Rabbi, nikmat lagi bareng di surga. Maji pamajikan ka mana? Dibelem bangun nama. Orang kan sedih gak dengin gitu. Nek teu kumaha sedih dah. Anak ayah di surga, incu ayah di pemajikan ka neraka takkan sedih. Atawa pemajikan ka surga, salakina. Dik, pemaji ka mana? Nyana di dunia ge kos kitu. Ajo, ya pastilah geheng. Geus diperiksa lah, geus teu kudu diperiksa teh mah. Kula geus nyaho teu kudu ku malaikat, ya ku bibi geus kajaman. Emang kurang gitu, bibi ge be aku jana kabeh. Eta kan jelas nya. Nah iya hitung-hitungan sing ade ya urang teh mal kebal kan hidup di dunia, nah bakal datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.